Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus tepang deui di channel YouTube Kang Jayus. Nyambung idenya baju yang rekene. Hari tadi mah videona direkam sambil balik gawe jam kira jam 5-an. Kayaknya kakara rengse sholat maghrib. Ya biasanya kan sok ngarumpi di enggona sewang-sewangan, tapi ini orang yang video lah ngobrolnya. Dir kan sini ikutan ini sebentar. Hah? Lagi apa? Sini aja nongol bentar. nah, hari ya mata Kadir atau Hendi anu keur dipanggil mah orang Cirebon. Cecaka sebenarnya bang masih Sundanya masih kene Masih Jawa Barat kan eta mah Cirebon mah masih. Kalideres mah teh. Kalideres. Masih kene kasupna Jawa Barat. Masih kene tata harus Pasundan. Jawa Barat sampai ke Kuningan ge. Sampai ke Kuningan tapi nya ngobrolna kadang sok bahasa Indonesia gitu ngarah gampang. Dir, rene dir. Nah, ya. Ada asup itu. Itu kali we kaharep mana naon deui mah lain resmi ieu mah lagi ngobrol. Nah, ngelit tuh. Aya kamu. Ieu Hendi Irwanto atau Mas Kadir. Oh, aing temen Getri. Temen Getri jiwa. Hiburan rakyat. Hiburan berlaku di dianya. Paling main game, PUBG, Mobile Legend, Getri. Kak Getri mah mina kana mah game terlama jadi dia di tahun 2014. Di tahun 2014 sampai ke akhirnya dipainkan karakter di Sarebat pokoknya. GG. Pokoknya geus masterna lamun anu tarung lawan ieu Beatrice dijamin eleh bengkap pokoknya. Jarago. Tah dina ya Mas Hadir mah sama ada Basarwa barek oge di Dewan kayak hadirnya di Bandung. Di tahun kapan dia masuk kerjanya? 2000 bulan 4 Maret April 2000 pertama di lokasi 2 nya di Hinteknya di lokasi 2 ya langsung ke tracer setahun seberapa desainernya 2007 ke pertengahan jadi desainer pindah ke lokasi hiji naik tingkat tadi saya mah kan pipacking gambar embroidery desainer jadi 4 pengalaman nih buat 4 departemen saya mah pernah. Jadi pengalaman lumayan. Tah ayeuna mah dina waktu ayeuna urang ngobrolkeun ngeunaan lain ngobrolkeun teu naon ngaran teh. Ngawangkong ya ngobrol ngawangkong. Ngawangkong teh cek bahasa urang Bunggulang mah tong salah artina teh ngawarnaan atau ngagambaran nang layangan wi. Urang Bunggulang mah keur ngawangkong sugan mana sorangan ngadelut sing oreng ngagambaran langayangan kan sok aya gambarna jangjangna teh salempang no eta teh ngawangkong cek urang Bumbulang mah. Jadi di Sunda mah aya istilahna teh bahasa wewengkon atau bahasa wilayah. Jadi karina teh wilayah eta unggul. Jika di pamengkeut aya jelema nu maot disebutna hilang. Di urang terus anu hilang batu mah kan hilang teh leungit. Ari di pamengpeuk mah hilang teh maot. Terus mayor. Nah, ari mayor teh kan ari Botram. Eta mah nya di Bandung mah Botram nya daerah nu lain mah di pamengpeuk nya Santolo, Pak Kidulan Cianjur oge masih sebenarnya mayor gitu. Jadi tadi nya urang ngawangkongnya berarti ngawangkong. Ayeuna mah ngobrolkeun ngeunaan kejadian kamari wi kecelakaan saminggu ka tukangnya. Saminggu ka tukang can saminggu ge sih. Kurang lah. Kejadian kecelakaan mobil di tol Cipularang. Eta kan dahsyat pisannya 20 mobil nu terlibat na oge. Anu kahiji pertama kan
kejadian mobil mau ngangkut ke sip di guling. Guling. Nu lain kan hubungan dia rek dievakuasi jadilah dihantam ti tukang mobil anu sarua ngangkut beban berat ngababat 15 mobil beunang kabeh nepikeun ka kahuruan. Nah, ayeuna ngobrolkeun urang unggal minggu ngaliwatan oge ka Cipularang, unggal minggu poe Jumaah isuk ini kan jam 4 di Jakarta paling ngaliwatan tol Cipularang sekitar jam 7-an jam 7 jam 8 nya sebab biasanya orang sok heula di rest area 88 di rumah makan Ciganea heula sholat makan malam kadang-kadang nama gitu deh balik nama jam ngaliwat dirinya sekitar jam 10-an lebihnya jam 10 lebih ngaliwat ada tapi kadir mah geus teu ngalaman deui sabab ayeuna mah langsung dia di Cirebon langsung ke Cipali ieu mah ke Cipali Kolong Anyar ini anyar geus sami kan sok aya loba kejadian negara itu cik sama urang meh Cipularangnya pengalaman orang Cipularang kumaha Cipali kumaha teh tapi yang mau hitung-hitung masih kayaknya coba yang Cipularang sebenarnya ini ada karena lebih banyak Ini kendaraannya. dan Cipali mah menurut bisa beruntung jalanan teh sekiranya kosong jadi bisa jadi supirnya lebih konsentrasinya lebih lupa jadi loss konsentrasi sebab lempeng komodai lamun beurang sok aya fata morgana dia. Jadi ketika di cai ada aya aturan aspal siga hasud ieu cai juga. Itu non ku fata morgana kaku kapanasan. Cik aya pengalaman nu unik teh salila di tol Cipali ngaliwatan ulang minggu bolak-balik. Alhamdulillah. Itu sih paling ningali batur cilaka itu pas macet enon. Kali pasti ngelakar oge nya ningali gitu mah. Langsung doanya. Langsung doang. Hampir 2 minggu sekali kan. Kali bata itu. Sebab biasa itu geus jadi kailaharan atau yang jadi kailaharan. Lamun naik motor ya misalnya atau mau mobil pas ningali celaka minimal 5 atau 10 menit mah orang jadi ginggiakeun. Jadi ngerasa aduh aing kudu hati-hati sih terus gitu. Tapi ini 10 menit kali itu we tinggal ribut miluan deui we. Tiga bari kan menurang ke zaman di Tracer ingat sok aya acara ke mana ke Garut ngabring gitunya ngabring karena motor. Manehna itu celaka seperti di Jalan Soekarno-Hatta Bandung ngelepor bejaan lain langsung hati-hati lalaunan tong anu ngebut. Aya wae tuh. Ada hiji dua. Ngaliwat teh bikin ka Cibiru Cileunyi. Berembang deui we paudak-udak deui. Kan pangacian mah kaburna kan iya sakedeung. Sakedeung kabur terus. Jadi taralilanya emang gitulah sebut mata ke jelema mah mata ku Allah dibere rasa poho teh nya lengkap bayang lamun jelema boga di ku Allah rasa pohona teh lila bisa pohon kabayang nyeri hati ayeuna ku batur bisa bertahun-tahun dulunya ingat tapi ku Allah bisa dipohokeun jadi orang bisa mempohokeun ka nyeri kalayan gampang gancang gitu terus naon dia sok nyeri di tol Cipali ya. Cenah kan aya batu anu badal itu bisa dipindahkeun ya kan tadi masuk kayak sholat di rumah. Oh itu anu pas Palimanan, cacan pintu tol Palimanan. Iya, cacan tol Palimanan ya kan. Tapi kunaon batu itu bisa dipindahkeun atau bisa dibongkar gitu. Misteri kerajaan punya. Karena kerajaan. Di eta we nama si bukit jadi dibelah gitu kan. Oh, dipapas dan biji batu eta tuh memang tuh bisa dipindahkeun. Bisa dipindahkeun. Alat berat naon teh geus. Jadinya gitu we di beton gitu. Sisi sama bari kalau pernah seberapa kali pindahkeun teu bisa we malah ngadon malindeskeun rek pindahkeunana. Nya lamun di Cipularang mah meureun kilometer 87
antara 80 bikin ke 100 kita kan aya Gunung Hejo malahan mah aya di kilometer 87 atau 8 gerep ada yang papatungan deh anu mah nya 3 Iya. terus aya gambar patung mau nya didinya ya cenah caritana barada didinya tempat naon tempat Pemujaan pesugihan. yang karar itu lah Sebenarnya ya. mah iya non. Penyimpanan nanti aduh Ya pemusrikan ngayarin gitu mah. Nah, maksudnya jadi dia berenang kusabab sering kejadian di dinya karena itu jadi nya ditarekahan aya sawatara jalma anu memang bisa percaya karena hal karena itu jadi narekahan supaya ngaminimalisir kecelakaan tapi lamun secara akal masih secara ilmu logika dari kilometer di kilometer 8 mutiara Bandung ya mutiara Bandung kan pernah nanya kita dalam nanya aku ngeliwatan sasa pas 87 langsung mudun mengkol jadi jalan ada di 87 teh mudun mengkol kencang iya sabab dirinya teh lamun anu henteu konsentrasi mawi siga nu lempeng sabab teu karasa mengkol itu. Sabab eta teh kadang ngeunah saya kapal Bandung di tengah jalur tengah jadi mainana teh ngaliwatan jalur anu kanan sabab mengkol kitu mainana teh lempeng kan kanan hantem sabab nu kanan jadi kapepet ku antara mobil anu di tengah jeung pembatas jalan ya. Jadi emang power di nyaman bikin kesalahan hiji emang gitu kontur jalanna gitu jadi nyata munasabah didinya loba kecelakaan nah jadi hijina cara teh nya meureun urang kudu hati-hati pisan konsentrasi manteng ka Allah lamun tunduh ulah maksakeun tah sabab salila ieu salila dina taun mobil anu dipake ku kuring teh nya anu nyupirana duaan kuring jeung ieu sekali sewang tahun baru itu mah bisa sorangan nyawenya sekali rite bisa sorangan tapi ku sabab ayeuna umur geus tambahan kali hiji eta umur ya bisa dipondah deui anu kadua geus bosen 6 tahun pulang anting jenuh ari bareta mah meureun ku sabab masih kena semangat katilu macet, sabab ini 10 tahun ke 4 tahun, ini kan pembangunan jalan tol layang Jakarta Cikampek di kilometer 10 nepikeun ka 47. Tapi nyaring cuma bakal lancar insyaallah we. Sabab mah mobil anu laletik tetep bisa ka luhur, jalan anyar, kamu jalan mobil baradak dieuna ka kana jalurna. Tapi nya marak eta lah nu otak capek biasa nama sebenarnya di Bandung ke Jakarta ngan 2 jam 3 jam di Kopo nepikeun ka dieu nepikeun ka Jakarta nepikeun ka tempat ieu nya lamun antara tol lama 2 jam eta lamun normal lamun eueuh pembangunan juga ayeuna tapi sigana insyaallah oke bakal normal deui itu Bareto iya kungsi tahun 2013 awal Unity bisa 3 bulan lah 3 bulan di mobil anyar mobil anyar sana ya sih Xenia sana yang 2 ada masih kena formasi 5an kene mobil Xenia anyar dicaritana teh nganterkeun ieu ka Cikampek sabab ieu mah beda jalur Eri barek apa kan kerjaan kontrak di Bandung aku sabab geus nikah ka urang lemurna jadi bumen di Cirebon nya di lembur nah jadi mun baheula lama balik diantarkeun nepikeun ke gerbang tol Cikampek nah bada maghrib kejadian di kilometer 70 hijinya sampai gerbang tol Cikampek iya nu mawa saya teh geus karasa
sepanjang pas didinya teh sigain harewos hati-hati tapi saya teh sadar ngeri ka tukang sarare pas ieu cenah pengakuanna kumawi asa lempeng asa kumaha Asa kosong we. jadi si mobil asa kosong jalan di hareup asa kosong padahal macet parah Nyadar itu 5 meter, nyadar 5 meter aya mobil. pas saya kaget nah kuy teh jadi kan menyetir ya nah cek ente mobil teh henteu ngerem padahal di hareup macet sugante bakal kieu geus deukeut macet ngeremnya kaligus juga sugante haripek teh nyawana mah kosong jadi eta mah siga di yang istighfar sambil saya ngomong sambil saya wi ada kakara istighfar siap-siap langsung kayak saya gitu mas rem istighfar. Nah, hari emang siap turun, hari saya mah kebiasaan kieu lamun perjalanan naik mobil, mun disupiran ku batur, nyupir sorangan aku gede nya kudu hudang. Lamun disupiran ku batur sok tara tibra bisa sare. Jadi ningalikeun, wi ayo mas deukeut, asa beuleuh hampir jebret eta mah. Nya hasilna mobil anyar rangsak beak full eta mah. Nepikeun kasih posisi chassis jeung bezel luarnya kitu dah. Sabab ngahantem mobil berbatur tukang galeo hantem truk. Tapi alhamdulillah jelema mah saralama alhamdulillah kabeh. Tapi fotona ya kene kayaknya. Aya fotona kirim bisa di kenang-kenangan. Aya pokoknya make fotona di ban hancur ya pokoknya. Hancur sehancur-hancurna. Terus kejadian ini seperti kamari di salap di dalam 84-nya 84 anu sameme pembuangan gerbang anu ka Purwakarta. Didinya kejadian di mobil didempet mawa kiri ngahantem karena pagar jalan di pembatas kan tengah iman kencat jadi nya pagar jalan hantem jeung truk ya terus sebenarnya mah rada sering saya geus pernah dikerowokan pas di kilometer 73 sebenarnya pas aya nu eureun itu lamun teu jadi rasana teh kosong we ieu mah rasana teh hebatan ai saya mah kan sok udang wae meleng gitu jadi sok ngabejaan awas gitu jadi memang sebenarnya salian ti faktor capek faktor batur mah nya loba nu ngait-ngaitkeun kana kejadian-kejadian mistis. Nah, sebenarnya pas kejadian di Cikampek mobil hancur, gigireuna teh kuburan gigirna. Poek jadi pas eureun kan hareureunnya urang teh. Tah ngalomo ka gigir ya kiri ka kencat teh ka ieu ka saluareun jalan tol. Sing oreng nya kuburan unggul. Nya ari urang mah lain menampikkan hal-hal anu eta berbeda urang ge da emang salaku umat Islam mah yakin eta teh aya tapi urang ulah ngajeroan teuing karena eta sabab lamun urang beki ngajeroan urang yakin urang bisa dicelakakeun ku hal-hal karar itu urang bakal lemah. Jadi urang mah pokoknya konsentrasi muntang kanu kumaha kawasa minta diaping dijaring minta disalametkeun salila perjalanan kalampahan ti mimiti indit nembekeun ka nepi gitu jadi masuk nya kitu we nu dipenta teh alhamdulillah dan pernah kejadian lain hayang alhamdulillah amit-amit darah rahim sing salamet. Ya
kamari kejadian di Cipularang eta memang sering terus beberapa kali nabi hampir sabulan teh aya we kejadian rek guling Aya wae. geus anu nyupsru kadang sok dekat teh kieu we kan kondisi jalan teh kosong kunaon bus bisa nyupsru Nyusuk-nyusuknya teh lagi kan. sabaraha sering hampir tiap minggu saya bolak-balik ke Bandung Jakarta tiap minggu aya we bus sering sih truk yang kemarin saya tadi itu atau di adu bagong dia geringan mobil pribadi terus tiap minggu hiburan Cipularang di Pantura di itu. tiap minggu teh tapi aneh teh kalau biasa mah meureun bukan geus pabuheun tapi ternyata teh geus pabuheun maksudna beda geus biasa konsentrasina geus kabentuk jigana eta konsentrasina feeling urang urang geus kabentuk ari nu tarama meureun can apal di hareup teksna detik-detikna tekstur jalan kieu kumaha di mana kudu rada ngerem di mana kudu rada gancang di mana jalan anu kan aya jalan nu teu atan lu gelombang anu jadi hari itu sabab perang nasional minggu bolak balik jadi sapal titik-titiknya tah lamun ngajeroan kana hal kitu mah di dieu oge anu ari Ieu mah sering teh soalnya kan sering sorangan. cuma sering sorangan ieu mah di dieu pernah tuh sugan kamu ngerasa naon di dieu kejadian pas lagi persorangan di dieu Heuing lah tuh pintu itu tuh. Pintu yang paling pintu itu minuti orang penting di dia gitu. nah Jalan lah, sorangan mah sih kan sebatuan keundan dia. Jam 2 teh kita suara pantau gitu. Kotrak gitu. Berpikir orang makan angin atau si aku jelma sebenarnya mah di Jakarta Pak. Kurang sorangan gitu. tidak ada masyarakat Ada masyarakat gitu. Ketinggal itu usaha. 2 kali mah kontrak di sada di kali di tadi keluar dalam ini song di udah kayaknya mah diantep kekayaan polisi nutup kayak kunci pantun nutup itunya jadi Ampura ya, lain kita beli bilang gitu. Acan datang. tapi itu 5 tahun udah dari saya mah jujur kejadian ini mah jadi kebiasaan lamun di tempat anyar sok tara bisa sare di tempat anyar mah bohong nginep nginep di Imah Baturnya gini babaturan nginep pada kumaha pokoknya mah kurang di tempat lain tempat biasa kuring sare gitu cok teu bisa sare kadang paling kacubuhnakeun kakara di kamar ieu mimiti pisan teuting munggaran sare di dieu kan ari urang Bandung mah tuh kudu di AC dan geus tiis itu di Bandung mah tiis Ini mah kudu ae. hari di malam teu di AC teu bisa sare ngoprok kayak guling gasah nyesa hari di AC teu biasa teh jadi asa nyeureuy dina awakna asa arek asup angin teu meunah pokona makan awak jadi nya hiji cara AC di pareuman sare dina tehel di handap jadi saya teh mau bantal aya mau anggot teuneun mau guguling sare we dina tehel kitu di kamar aja tetep teu bisa eta dia teu bisa sare nya nyeleukeun kitu dasar kitu we jadi siga nu lalangiran jadi
betul enang kuban iya nah salila kita teh asa tenang asa anu merhatikeun cengkat teh kitu eta mah hareup beungeut ieu meringkat jadi kajian antara sare jeung teu antara sare jeung awewe pilih situ awewe mau budaknya yang ngoraknya belasan tahun komunikasi jeung teh jadi pas neuteut kan terus pak polong-polong enak ngomong kieu aku gak akan ganggu kok sakit tuh unggul anak hati ngejawab ya nges ari moal ganggu mah ini ada langsung dengar gitu langsung mereka atau di antara tulu jeung jadi jaga gitu ya biasa gitu kan luas jam 2-an jam 2 nah terus sababaraha poe canggiru biasa anu terleng lulumpatan barudak anu nyo ember anu ngadog ember anu nyo alat masak anu dituduk tuh di rame sih tempat sholat memang rame tapi mau sare di dinya aya we tapi ku sababnya urang mah geus poe di dieu jeung teu niat ngaganggu kasasaha mau aya tapi nya tenang insyaallah urang da maranehna ge janji moal ganggu ya anu karasa pisan mah di lantai 3 nya kan poe kada mah di jeung gudang nya loba lah kejadian di gedong ieu di luhur mi ka handap eta mah ke urang buar lain waktu ya durasinya geus cukup panjang ya obrolan kedua ya berarti nya tadi nu anu munggaran mah perkenalan wawanuhan ya ngobrol ieu loba keneh pokona mah obrolan lainna pengalaman salila 6 tahun di Jakarta ieu pokona mah urang pengal-pengal nya we nya ngarah teu bosen teuing jadi ayeuna ngabuar ngeunaan ieu insyaallah sagancangna baris modal video anu anyar sakitu ti Kang Jayus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.